Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi beraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratinu maka wasa urang tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring urang nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina judul Janji Nu Mawapati hasil karya tanapi karangan Abu Ros anu mana ayeuna bagian ka 64. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran kang tileh kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka Mang Sukri oge kadua urang baturna anu mana harita nuju ngaronda ngadenge aya anu gogorobokannya samalah dianggap eta teh bangsat sok padahal harita teh Sarip sareng Mang Ocin anu nuju ngudag-ngudag adina nyatana Neng Epa eta hanca teh mitra. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Pang megatkeun euy. Pegat eta awewe ulasna lulus. Pegat. Mang Ocin ngagorowok nitah Mang megatkeun ka jalma anu hareup. Nya pang megatkeun eta dikuring kabur. Ditembalan ku Sarip anu lumpatna geus sasampoyongan da puguh bakat ku capek. Caritaan Sarip jeung Mang Ocin geus kadengeun sarta kahartieun ku tilu ronda. Nya terus atuh taki-taki rek newak awewe anu keur lumpat. Ari Neng Epa anu lumpatna pangheulana teu lilalar ngaliwat ka hareupeun gardu ronda. Anu katempo caang di dinya mah da puguh aya seuneu durukan anu hurung ngababelah. Tewak euy tewak. Ceuk Mang Sukri jeleng luncat ka hareupeun Neng Epa. Terus ngahalangan jalan kitu deui baturna anu dua oge nurutan. Reg Neng Epa teh eureun lengkahna ngarandeg panonna molotot ka tilu jalma anu keur ngahalangan jajalaneun manehna. Manusa, nyingka sia kurang ajar. Ceuk Neng Epa bari ngabadega nulak cangkeng untuna kekerot da puguh ampek. Ke. Reka mana nyai? Nah lurumpatan wayah kieu. Tanya Mang Sukri bari neuteup ka Neng Epa kitu deui baturna anu dua. Tiluanna rada asa-asa da puguh can pati sidik saha-sahana lantaran tangtungan Neng Epa ayeuna mah beda jeung ti heula. Awakna begang, panonna celong beungeutna pias tapi ari panon bolotot semuhurung buukna ngariringkik mataksieun. Nantang loba bacot. Gancang nyingkah lamun teu sia tiluan ku aing rek dicekek. Sok buru gancang nyingkah. Tembal Neng Epa bari tutunjuk kana beungeut Mang Sukri bareng jeung kitu torojol Sarip jeung Mang Ocin geus aranjog ka dinya. Napasna kadenge ngaharegak. Sukri, ulah loba diajak nyarita euy. Sok gancang bantuan pangnewakeun Neng Epa. Lantaran bisi kabur kanu jauh. Ceuk Mang Ocin bari jeung huraha hareho gesang naluut leet masuhan awak. Ya aku naon make jeung kudu ditewak euy. Tanya Mang Sukri da puguh can ngareti. Ulah waka loba ngomong, sok gancang gugu caritaan kuring. Tembal Mang Ocin bari terus rog ngadeuketan ka Neng Epa. Leres Mang, sok enggal bantuan abdi newak pun adi. Ceuk Sarip bari terus rog ngadeuketan. Ngadenge kitu Mang Sukri jeung baturna teu tatanya deui, terus bae ningker Neng Epa sangkan teu bisa ngejat di dinya. Epa, hayu urang wangsul. Nah rek ka mana tuh Epa teh? Sarip nyoba-nyoba nyarita ka adina sugan jeung sugan Neng Epa masih kene sadar kana dirina. Barang ngadenge kitu burilak panon Neng Epa ngagiler ka Sarip. Cikikik Neng Epa seuri. Sorana ngirung mata kukurayeun ningali kitu rai atuh bulu punduk Mang Sukri jeung dua baturna muriding
Tinwana marencerong kaneng Epa nu katempo rupa jeung tangtungan jadi matak pikasieun. Nya sabot keur kitu semrut neng Epa nubruk ka Mang Sukri. Maksudna mah rek lumpat. Tapi Mang Sukri anu ti tadi geus sayaga rikat ngagilekeun awakna kagigir. Sedengkeun ari suku katuhuna gewat dipake ngarengkas suku neng Epa anu harita keur ngabecir lumpat. Tolonjong gebru awak neng Epa labu. Bareng jeung kitu sarip teu miceunnan waktu. Jeleng loncat ka hareup karawek kana awak adina. Terus dijungjungkeun sarta terus ditangkep melipage. Awak neng Epa adu gelajer hayang leupas. Sukuna totojer, sikuna babadug tapi ku sarip teu dilesotkeun. Mang, Mang Ocin, enggal bantuan abdi Mang. Sarip ngagorowok ka Mang Ocin sangkan mantuan nyeklan awak adina. Nya ningali kitu teu hararese, karawak leungeun neng Epa anu keur pakupis dicekelan. Samalah terus atuh dibantuan ku Mang Sukri jeung dua baturna. Awak neng Epa direjengan kulimaan, da puguh sieun leupas. Neng Epa teu eureun adu glajer, babadug sarta nyarekan lak-lak dasar ka jalma anu keur ngarejengan awakna. Anu sakurang ajar sia. Atah adel. Nurus tunjung. Uru lesotkeun sia awak aing. Dasar manusia teu uyahan sia. Gancang lesotkeun aing. Lamun teu montong sambat kaniaya. Dihakan ata-ata sia keur aku aing. Ceuk neng Epa anu keur karaksukan. Terus bae babadug teu daek cicing. Astagfirullahaladzim. Epa, sadar Epa, cing eling atuh ulah kawas kieu. Sarip nitah istighbar ka dina anu harita aya dina kayaan teu sadar. Panona bolotot jalingeur buburilakan ka ditu ka dieu katingali galak pisan. Samalah sok sanajan ngan ukur pangawak awewe anu kasebut hengker, tapi ku ayeuna mah tanagana neng Epa ngadadak jadi pedas. Direjengan kuliman oge ampir kawalahan. Manusia kurang ajar, lepaskeun aing sia koplok. Ceuk neng Epa bari babadug sukuna totojer. Tapi kudu nyareklan teu dilepaskeun. Kalah tambah pageuh da puguh lamun leupas, sieun kabur kanu jauh. Sajaba ti kitu tangtu bakal ngabahayakeun kana dirina. Da puguh harita oge geus kacontoan ku lanceukna ti heula neng Lisna anu terus luncat ka jurang. Cereklan euy, cing pagoh ka dia ulah nepi ka leupas. Ceuk Mang Ocin ngingetan, sangkan sakabehna nyereklan neng Epa. Nya yoga dicekelan, tapi kunaon atuh ieu budak teh? Nah, geuning beuci kanu kasurupan, make ngamuk ti pupuguh. Tembal Mang Sukri bari tiba bergeg nyeklan sukuna. Lain siga kasurupan ieu Mamang, tapi heuh kasurupan. Tempas jang awan sarua manehna oge milu ngarejengan. Ya lamun kitu mah kudu neangake juha atuh ngarah dijampe. Nya bener jang ajat. Suka tuh kaditu pangneangkeun, terusna datang ka Imam Mang. Oyahnya we lah hudangkeun si Aki. Nya susugan dan bisa nulungan ari kolot mah. Da teu bolos trong teuing ka bas urang. Nya heglahkeun ku kuring urang teang ka imahna. Susuganan si Aki daek nyaring da geus penting pisan atuh ieu teh. Sigana keur mejeuna sare tibra batur masa kabena oge. Tembal jang ajat geus kitu mah terus ngaleos rurusuhan rek ngajugjug ka imah Aki Juha. Ari Sarip jeung Mang Ocin di baturan kuronda anu dua terus marawan neng Epa balik ka imahna. Awakna anu teu eureun adu glajer direjengan ku opatan. Nya teu kacatur di jalana teu sakumaha lila oge geus anjog kanu dituju. Barang jol kaburuan imah kasampak didinya geus aya biitoh jeung sababaraha urang tatanggana anu ngahaja daratang. Da puguh tadi kahudangkeun ku Mang Ocin jeung Sarip anu pating gorowok. Sup neng Epa dibawa ka jero tapi teu dilepaskeun. Nya terus bae dicarekelan lantaran bisi kabur. Samalah terus pada ngariung ku nu sejena. Kaayaan di imah jadi ngagelek loba jalma. Pas sedek-sedek sararea harayang nyaho kanu harita kajadian. Bareng jeung kitu torojol Aki Juha diiringkeun ku Jang Ajat sarta Sup atuh ka jero imah.
Ningali si Aki datang anu sejen nyingrai mere jalan. Geus kunaon deui ieu budak teh? Aki Juha langsung tumanya kanu araya didinya. Geus kitu gek diuknya terus atuh neuteup ka Neng Epa nu keur pada ngarajengan. Panon gular giler galak pisan. Aduh, Aki hatur nuhun salira tos sumping. Puguh oge geuning ieu Neng Epa tos kieu deui. Rupina setan anu sok ngagangguna yeuna datang deui. Ya, ina kumaha mimitinnya atuh, Jang Ocin? Tanya Ki Juha bari melong ka Neng Epa nu katempo keur mureleng bangun ijid pisan. Nya entah kieu Aki ari mimitinnya mah. Walon Mang Ocin barabat mendarkeun deui kajadian tadi sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Sabab ngarah ka harti. Ari Aki Juha anu ngabandungan ungut-ungutan. Tah kitu Aki anu kajantenan tadi teh. Puguh oge mata kreuwas. Mang Ocin nutup sakabeh caritana. Ari Sarip jempe bae teu pipilueun ngomong. Be karunya deui teu tela bener ieu pasoalan teh jadi manjang. Tapi nya teu nyaon, keun bae ku Aki sugan bisa urang tarekahan. Cing atuh kaji Aki menta heula cai herang segelas. Ceuk si Aki menta cai herang sagelas. Ojengkang atuh bitoh anu diukna deukeut lawang ngaleos ka tukang. Teu kungsi lila geus balik deui. Sor cai dibikeun ka si Aki. Yoh nyi toh. Aki Juha harita nampanan cai. Ari bitoh gek diuk deui bari nempokeun kana naon-naon anu bakal kajadian. Reup Aki Juha peureum gelas dicekel ku leungeun katuhu. Jep sakur anu araya di dinya mah jarempe anu kadengetengan saukur sora Neng Epa anu biwirna ti tadi terus noroweco ngacaprak. Ngomongna ka mana karep. Tapi ku sararea teu dipalire. Da puguh geus ngarti lamun Neng Epa teh keur kaancikan ku bangsa lelembut anu salila ieu teu weleh ngaganggu ka kulawarga Juragan Pardi. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu. Brai si Aki bentah. Cai herang anu dicekel di pelong meuni anteng. Teu lila renghap si Aki narik napas jero. Geus kitu regot cai teh diinum. Sebrot diburakeun kana beungeut Neng Epa. Koceak Neng Epa ngajerit. Nying kah sia setan. Nah, sate meuni eueuh kabosen terus bae datang hayang ngaganggu ka incu aing. Nyinggah ka ditu sing jauh. Sebrot harita ku si Aki dibura deui. Beungeut Neng Epa nepi ka baraseuh ku cai. Neng Epa nyikikik seuri menilelengakan bangun anu bunga. Sorana ngirung mata kukurayeun sarta matak muringkak bulu punduk. Rai atuh sakur anu araya di dinya mah kabeh muriding. Terus culang cileung silih reret jeung baturna. Sakabehna oge eueuh anu teu ngarasa keueung ari ningali kitu mah. Setan, montong ngadon seserian sia. Lantaran eueuh anu lucu seuri oge sia mah teu nyari. Mending ka ditu sok kancang geura nyingkah. Geus montong ngaganggu ka incu aing. Sabab manehna teu boga dosa. Walaing mamo anjing kah. Lamun teu bari mawa ieu manusia. Lantaran manehna geus jadi milik aing. Sarta saurang oge moal aya anu bisa ngahalangan. Tembal Neng Epa nyaritana jelas pisan sarta kadenge ku sararea. Lamun manehna moal nyingkah lamun teu bari mawa Neng Epa. Be, abong-abong setan. Eta menyiku ke so gandang sia nyingkah. Lamun henteu diduruk sia ku aing. Wah, sanajan diduruk oge aing mah moal nyingkah. Saacan anu jadi pamaksudan aing laksana.
kajian kumaha bae carana ieu manusia kudu kabawa lantaran keur pibatureun ngarah aing teu keung. Astagfirullahaladzim. Dasar setan bangkar warah. Barudak, cing atuh sekolah cari cing bae. Kabeh babacaan kadinya sabisa-bisa bantuan aki. Lantaran ieu setan ye kacida banjel hese disingkahkeun. Ceuk si Aki nitah kanu sakur araya didinya sangkan babarengan babacaan mantuan si Aki. Ari sabab si Aki teh geus rada taat yang hareupan setan anu ngancik kana kurungan Neng Epa teh. Komo deui dati heula oge si Aki teh geus kungsi ngomong. Lamun manehna teu sanggup lamun kudu nyang hareupan eta setan. Ari sabab boga kekuatan anu kacida rongkah sarta hese di ungkulan. Yang Syarif, yang Ocin, sok bara bacaan kadinya ulah jarem teh bae. Aki Juha malikan di caritana da puguh ningali anu araya didinya kalah aralohok. Nya barang ngadenge kitu sararea ngarti. Breng atuh harita sakabehna oge bareng babacaan menireang. Ari surat anu dibaca narupa-rupa nurutkeun kabisana sewang-sewangan. Aki Juha gereyem babacaan mapatkeun ajiana. Teu srikna mah sakabeh pangabisana diketrukeun da puguh hayang bisa ngusir bangsa lelembut anu ayeuna keur ngawasaraga badag Neng Epa. Anu hese disingkahkeun. Sarip anu harita keur ngarejengan Neng Epa babacaan. Pikiranna dipusirkeun naneda kanu maha kawasa menta panang tayungan sangkan adina aya dina kasalametan. Sora jalma anu keur babacaan sorana meninggal grenggeng minuhan kasabudeureun imah. Ari Neng Epa anu harita keur kasandingan katingali meni muringis lantaran di jero imah karasa aya hawa panas anu temerapna mata kareudang. Nya mimitina mah masih keneh bisa ditahan. Tapi lila kulila mah hawa panas teh kalah beuki nyongkap. Nya antukna mah Neng Epa harita ngoceak. Sakujur awakna panas asa diduru. Panas! Ampun! Panas! Neng Epa ngajerit awakna abrug-abrugan panona buburi lengan. Kudu ngarejengan teu dilepaskeun terus bae dicerkelan menipage. Hayo kanjang keluar sia setan. Ceuk si Aki harita nitah kaluar. Hari Neng Epa kalah terus jejeritan. Sanggeus aya kana sawatara waktu belesat aya bayangan bodas anu kaluar tina awak Neng Epa. Sarta bayangan bodas teh terus ngabelesat ngajaul kaluhur les ngaleungit. Sapada harita awak Neng Epa anu tadi abrug-abrugan langsung ngulahek terus ngalempreh kapiuhan teu inget di bumi alam. Ningali kitu gancang kudu ngarejengan awakna dilepaskeun sarta gewat disangkeh ku Sarip. Reg atuh anu babacaan teh eureun. Alhamdulillah geus nyingkah ayeuna mah eta setan teh. Ceuk Aki Juha terus ngarenghap narik napas. Aki, nah lerestos teu aya jurig teh. Nya Jang Syarif, geus tuluy ayeuna masih kejuy teh. Alhamdulillah atuh Ki. Muga-muga bae eta setan ulah datang deui. Sarip ngucap syukur terus ngusap beungeut hatena rada ngemplong. Jang Syarif, eta setan teh ayeuna memang geus nyingkah. Tapi Aki teu bisa ngajamin lamun manehna moal datang deui. Lantaran tadi geus cacarita cenah moal nyingkah lamun teu bari mawa adi hidup. Tah ku sabab kitu, Aki boga kayakinan lamun isuk atawa pageto manehna bakal datang deui sarta ngadodoho nyangan bongohna urang. Samalah lamun can beunang mah bakal terus datang. Tah kulantaran kitu, urang sakabeh ulah cileureun. Walon Aki Juha ngomongna daria pisan, kituna teh bari rutret kanu araya didinya.
Waduh, lamun kitu mah bangga nya Ki. Kening jurig teh daya kakapok. Ceuk Mang Ocin bari melong kasih Aki. Paromana katara loba kahariwang. Bener Jang Ocin. Ieu pagawean teh bangga sareta Aki oge teh sanggup lamun kudu terus-terusan kieu mah. Da ilmu Aki teh aya batasna sareta ukur sakitu-kituna teu nyambahan. Cacakan lamun teu dibarantuan ku sararea mah sarta taya pitulung ti Maha Kawasa. Buah-buah tadi oge geus tuluy ieu budak teh dibawa ku manehnya. Jawab si Aki. Barang ngadenge keterangan kitu. Sakur anu araya didinya sakabehna oge reuas. Samalah milu keung jeung sieun. Sok bisi eta jurig teh ngagalaksak ngincer kana nyawa anu sejena. Astagfirullahaladzim kutan kitu. Nya kitu Jang Ocin. Macak oge urang ulah lalawora. Aki, pamisatrasna kedah kumaha atuh abdi teh? Da piraku ari abdi kedah pasrah kitu wae mah. Sarta abdi teu ridho lamun pun adi kudu jadi korban anu satrasna mah. Nya muga bae atuh salira Aki gaduh bong-bolongan. Ceuk Sarip, ngomongna kadenge meni ngalengis mata kuatir. Sedengkeun anu lainna jarempe tapi bari jeung parogot ngabandungan kana caritaan si Aki. Jang Sarip, kawasna mah taya deui jalan Jang. Wayahna isukan hidup kudu buru-buru injit. Teangan saurang jalma anu bakal mampu ngungkulan eta setan. Sarata caritakeun sakabeh kajadian anu tumiba ka kulawarga Ujang. Sumuhun, tapi abdi teh kedah angkat ka mana Aki? Margi tangtos kedah aya tujuana. Sarengna deui di mana ayana eta jalmi teh? Tanya Sarip bari neuteup ka si Aki. Da puguh hayang meunang kapastian. Naha ari indit teh kudu indit ka mana lantaran geus pasti kudu aya anu dituju. Jeungna deui teu gampang ari neangan saurang jalma teh sabab teu nyaho saha ngaranna sarta teu apal di mana padumukana. Jang Sarip, nurutkeun ceuk implengan Aki mah hidup teh kudu indit maju ngidul. Lamun hidup alus milik, sok sanajan Ujang can nyaho ka jalmanya oge, dina hiji waktu tangtu bakal pareng dipanggihkeun. Tapi saupami abdi angkat, teras kumaha pun adi Aki? Margi ayeuna teh apa nuju teu damang? Tangtos pun adi bakal langkung sedih pamita aya abdi mah. Abdi hariwang sok pilih kunanaon? Jang Sarip ulah loba kahariwang. Keun bae adi hidup mah apan aya Jang Ocin jeung Nyi Itoh anu ngurusna. Jeung deui loba batur anu sejena lamun ayana naon mah tangtu moal pada ngancep. Sajabat kitu di dieu oge aya Aki sarta geus pasti rek milu nalingakeun. Jeung deui geuringna adi hidup teh lain alatan kasakit biasa, matak teu cager wae oge. Da puguh ieu mah kasakit anu diakibatkeun ku bangsa lelembut. Anu teu weleh ngaganggu ka kulawarga Ujang. Ngan untungna di hidup teh keur ninggang di jaya. Da lamun seug ninggang di apes mah kawasa nasibna moal jauh jeung dulur Ujang anu sajena. Tah, kulantaran kitu, jika ditu isukan mah gancang geura indit, mudah-mudahan we aya ridho ti Pangeran Ujang dipanggihkeun jeung saurang jalma anu dimaksud. Tah kitu harepan Aki mah. Ceuk Aki Juha nyaritana panjang tur daria. Ari Sarip ungut-ungutan tanda ngarti. Sumuhun pami kitu mah mangga atuh Aki. Dinten enjing abdi bade mios. Yah jika ditu ku Aki didoakeun. Ya moga-moga bae atuh sing hasil anu dimaksud.
sarta ulah aya halangan jeung harungan. Tapi ujang kudu inget, lamun hidup ngan ukur boga waktu 17 poe, sarta kudu gancang balik deui ka dieu. Sabab lamun leuwih ti waktu anu geus ditangtukeun, aki hariwang sok sieun adi hidup teu katulungan. Aki juha mere nyaho lamun sarip teh ngan ukur boga waktu 17 poe pikeun neangan saurang jalma anu dimaksud. Lamun leuwih ti waktu anu ditangtukeun, aki juha hariwang lamun adina Neng Epa teu katulungan. Kumaha aki? Mung gaduh waktos 17 dinten? Tanya Sarip bari jengkerung. Hatena marmi rada teu sanggup lamun ngan dibere waktu sakitu mah. Da puguh waktu 17 poe kacida pisan samporet. Sedengkeun Sarip ngabutuhkeun waktu anu cukup sarta laluasa. Bener jang, waktu hidup ngan ukur 17 poe dihitung ti mimiti isuk. Tah dina poean anu ka-17 pas peutingan malam Jumaah Kalibon ujang kudu geus aya deui di dieu. Aduh, abot atuh pami kitu mah aki. Nya lamun ngitung kana berat mah nya geus tangtu berat. Lantaran ari neangan jalma anu can nyaho ngaranna sarta teu apal rupana, kitu deui lembur matuhna tangtu moal gampang. Tapi ku aki tadi geus disebutkeun, lamun hidup parang alus milik sanajan kumaha bae oge caranya eta jalma bakal panggih jeung ujang. Tah ayeuna mah kitu we, teu kudu loba carita. Prak isuk geura injit, jalankeun papajah aki. Soal itu jeung ieu mah aki percaya sapinuhna ka hidup anu tangtu bakal mampu ngajalankeunna. Sarta umat hidup kudu percaya kana kekuatan diri pribadi, sarta percaya kana kakawasaan Allah anu tangtu moal ngantep ka saurang jalma anu butuh ku pitulungna. Salila eta jalma teu mangpar tina jalan anu diridoan ku anjeunna. Tah kitu sigana kaharti ku hidup oge. Ceuk aki juha bari neuteup ka Sarip anu keur saregep ngabandungan. Sumuhun kahartos aki, mangga sadayana piwejang ti salira aki ku abdi tangtos sejadi estokeun. Dinten enjing insyaallah abdi bade miyos. Nya bener kitu. Hadena mah inditna ulah beurang teuing jang. Samemeh meletek panon poe hidup kudu geus miang ninggalkeun lembur. Mangga aki insyaallah abdi bade enjing keneh sakumaha kasauran aki. Walon Sarip bari unggeuk, atena ayeuna mah geus buleud lamun poe isuk rek indit ninggalkeun lembur pikeun ikhtiar neangan saurang jalma anu sakira bakal mampu ngarengsekeun sagala rupa pasoalan anu keur disanghareupan ku dirina. Tah geus we ayeuna mah. Ayo atunya aki marek balik ye teh. Wayahna we moal bisa maturan nyepi ka isuk-isuk. Keun wae da loba batur di dieu mah. Jeung deui ari geus kolot mah aki teh sok hayang bulak-balik ka cai ye teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.